Neng Eis anu bager anaki asa cikeneh ibu hidup qadarullah ditakdirkan ku Allah ngakandung hidup asa cikeneh bager ibu hidup nandangan kanyeri anu luar biasa ngajuru nandonkeun nyawa ngalahirkeun hidup asa cikeneh hidup di aais di udag-udag ditutuntun di oongklen kurama hidup asa cikeneh bager hidup ditilik-tikan di buruan dianter-anter disakolakeun gening ayeuna hidup parantos sawawa 20 genep tahun yuswa hidup bager ayeuna hidup di ais deui kudu jadi indung muntang kanu jadi rama anu nyanak palita di caangan palita tinu jadi bapa di ais ku aisan anu pinuh kadedeh tinu jadi indung di kawihan deleng nengkung jeung ayun ambing Bapak Hairudin salira salaku imam di kulawarga ieu anu tanggal waler ka tuang bojo sareng tuang putra dunya akhiratna aranjeuna duaan muntang ka salira nawahetu sejak ibadah ngecakeun aisan sareng nikahkeun tuang putri dinten enjing mangga salira tiluan ngalengkah ka palih dieu Bapak di ayun bari di Bapak Hairudin qadarullah Pak putri cikal Bapak dinten enjing bade aya nu mihukum bade ditikah di pigarwa bade disuhungkeun tina aisan Bapak jenenganana cep Dede Ihsan mangga ayeuna cepengan eta lilina ku Bapak sareng ku ibu duaan simbuk yen Bapak kali ibu ikhlas ridho ngalepaskeun Neng Eis kanggo dipihukum ku cep Dede eta lilin ditiup ku salira duaan sasarengan bari dina manah tepetot-petot nitipkeun si geulis ka Allah mugia sakali dipicarogeunana sing janten lalaki anu soleh imam anu sae anu tiasa ngatik ngadidik ngawarah Neng Eis langkung sae agamana kalayan nyebatkeun bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar mangga Bapak sareng ibu tiup eta lilina sasarengan bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar calik tiluan Bapak heula nu calik mangga lajeng Neng Eis calik dina pangkonan Bapak di lahun mangga tah sapertos kitu ayeuna hidup di ais deui rek diecagkeun aisan berat nama berat Neng Eis tong boro ibu ramah hidup ibu ge ngarasakeun lamun seung boga budak awewe meunang hese meunang nyakolakeun meunang ripuh ari ayeuna rek dibawa kudu jadi salakina tapi ieu qadarullah takdir ti Allah bager sing janglar anak sing tawakal hate disangkeh ku kasolehan jeung kaimanan tuturkeun anu jadi salaki rek itu rek ieu omat eis kudu syukur ke Allah yakinkeun diri AADD lelaki terbaik pilihan Allah imam anu sae kanggo salira omat kedah nurut ke anjeunna satungtung anjeunna mawa kana jalan kahadean mari kitos gaduh carogena mager karidoan Allah aya dina karidoan caroge hidup ibu ramah hidup geus teu ngaboga-boga deui tanggal waler hidup dunya akhiratna lungsur kanu janten caroge hidup Bu mangga ecakeun aisanana Bu Wasti sanaos ibu cari nak-nak bakatku sedih pagaliwota jeung kabungah alhamdulillah tugas ibu parantos rengse tugas bapak parantos rengse nu geulis junun jujung sakola jeneng di kota ayeuna gaduh jodona alhamdulillah lungsur bager sok mayun ka tuang ibu
mayun ka tuang rama. Cepengan panangan mamah ku hidep, cepengan dua nana. Rarasakeun geterna kanyaah indung ka hidep. Dina awak hidep neng euis aya getih aranjeuna duaan anu ngajadikeun kakuatan hidep bisa saperti kieu. Tingali tetep mamah hidep. Cari nakdak bakatku bunga bari pagaliwota jeung kasedih kahariwang sieun hidep kitu kieu. Sieun hidep dimomorekeun kudu jadi salaki. Hidep sieun saloge hidep teu bisa ngamulyakeun ka hidep bager tingali ibu hidep. Cisocana jadi doa. Cisocana jadi kekuatan anu mukakeun pantok keberkahan kanggo kehidupan hidep. Ibu hidep bager. Insan aulia Allah anu sabar. Masya Allah. Cepengan ramah hidep bager pananganana mangga tingali ramah hidep. Anjeuna pejuang anu tangguh. Insan aulia Allah anu gagah anu tanggal waler ka hidep dunia akhirat. Dikawit hidep gubrak medal ke alam dunia. Hidep parantos dikenalkeun ka kalimat thayyibah cepil katuhu di adanan cepil kenca di komatan. Disakolakeun jauh ti dieu lamun seug dihitung sabaraha ratus ribu ngajuta puluhan juta. Tapi anjeunna teu hitungan. Tingali ramah hidep teger. Dugikeun ka ayeuna hidep bade nikah sagala rupi kahayang teu aya nu dipumpang. Sagala dicomponan bakat kunyaah ka hidep. Matak pantes ibu bapa Allah ngalaknat jalmi anu awan kanu jadi indung jeung bapana. Tingalikeun teu kudu ngadaguan jaga disiksa di akhirat. Di dunya keneh jalmi anu awon kanu jadi indung jeung bapana kaluhur teu sirungan, kahanap teu akaran ngan kitu jeung kitu pinuh jeung karipuh hirup. Naudzubillahi min dzalik. Euis bager. Memeh hidep lunta balayar nyumponan takdir. Nyorang ibadah nikah. Nuturkeun anu jadi salaki jauh ngumbara di Jakarta. Sok ulah ini tanpa pamit kanu jadi indung jeung bapa. Urah lunta jika nu pundung ngaleos kitu wae. Aku sagala dosa kanu jadi indung. Aku sagala dosa kanu jadi bapa da puguh 26 tahun teh lain waktu anu sakedeung. Burung palung bodoh gelo anak sorangan. Teu weleh-weleh ngahampura. Tapi lamun hidup can tobat. Natrat catetanana ti Allah. Tah eta anu jadi mamala bisi jadi tunggul sirungan catang cupaan. Pentah hampurana ayeuna kanu jadi indung jeung bapa. Kadua nganuhunkeun bager. Hidup bisa saperti kieu karena jasa aranjeuna duaan. Anjeunna di dieu nu hulupet nyawa kerja kolakeun hidup. Nuhun ka aranjeunna. Sok aya budak anu ngarasula. Ah, kaduhung lahir ti bapa jeung mamah ngan ukur kieu geuning teu jiga batur. Eta jalma budak anu teu syukur. Katilu pentah doana eta nu langkung utama bager sing yakin. Mentah pangempura tilu jadi bapa. Mangga bager. Bismillahirrahmanirrahim. Mimi bapa anu dipika cinta. Hapunten salami 20 tahun euy seueur kalepatan ka Mimi ka bapa. Seueur dosa sareng hilap ka Mimi bapa. Hapunten teu acan tiasa ngabahagiakeun Mimi bapa. Hapunten ngarepot misahkeun bae ka Mimi ka bapa. Mimi bapa hormatan abdi. Hatur nuhun pisan kana kacinta, kaasih, kadeudeuh, tur kanyeeuh anu sakitu seueur. Tikawit lahir dugi ka ayeuna sagala kahoyong euis diturutkeun ku Mimi ku bapa. Katampi pisan Mimi bapa. Mimi bapa atong pauji ku teteh didoakeun kasehat panjang yuswa sing tiasa nyarengan euis salawasna. Mimi bapa euis nungkeun izin restuna enjing
dinten Jumat bade nikah sareng pamaget pilihan euis. Nedapi doana ti mimi Bapak, mugia rumah tangga anu bade dilakonan ku euis aya dina katentraman, aya dina kabagjaan, aya dina karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Mugia Adede Ihsan tiasa janten imam kanggo abdi. Robik firli wali walidaya warhamhuma kama robayani sugiro. Ya Allah, hapunten abdi, hapunten ibu bapak abdi. Pikanya pikadedeuh aranjeuna. Sapertos aranjeuna mikadedeuh mikanya kadiri abdi. Tapi aya nama supados hidup teu matak kekeling kana manah, teu matak janten hahalang kana batin. Ramah hidup mangga bade ngawaler langsung Pak. Waler langsung naon rupiah anu parantos didugikeun ku tuang putri. Bapak ngahampura pisan nya is. Ayeuna bade rumah tangga sareng Dede Ihsan, simulayu berkasalan buat gampang rezekina. Sakitu oge tos mundel pisan dicatat ku Allah. Ibu Ramah hidup ngahampura pisan tur salawasna ngaduakeun ka anjeun bager. Ayeuna gabruk aranjeuna duaan amitan ka aranjeuna duaan hidup bade balayar ngantunkeun ieu lembur, ngantunkeun Ibu Rama nyarengan caroge hidup di Jakarta. Tangkep Ibu Rama hidup bager, mangga Pak. Batin cering Bral Jungjunan Neng Eis, hapunten Ramah hidupnya, hapunten ibu hidup. Bisi tina 12 kewajiban kolot kanu jadi anak tetiasa kacumponan sadayana ku Ramah hidup, tetiasa kacumponan sadayana ku ibu hidup omat. Jaga di akhirat Neng Eis ulah ngadakwa anu jadi indung jeung bapak. Anjeunna parantos berusaha ngadidik ngawarah ka hidup, parantos berusaha maparinan anu pangsae-saena kanggo anjeun. Ibu Ramah hidup es tuning nyaah taya pupulasan bager sanajan tetiasa nyugemakeun anu langkung ti kieu. Bral geramiang jungjunan sing tinemu jeung kamuliaan. Amin. Buktos bakti hidup kanu jadi indung mangga ayeuna urang ngalaksanakeun naon anu disebat